Halus euy. Tuai tukang cilok si Andri Sultan. Boga duit marane? Oh, aing mah. Aing buka ide ya. Kita cek Andri tuh 2000-an dah gitu teh. Oh iya. Andri. Ayo ide mah. Mang. Cilok. Boleh. Ya. Kilo ya 2000-an. Mah. Bener ku Pak Kadus ya. Pak Kadus ge. Aing teu percaya bener ku Pak Kadus Ya, ya. bener ku Pak Kadus. Pak Kadus, cilok. Hei, sok. Tuh nya bayar ku Pak Kadus tuh. Kayak gitu Pak Kadus lah. Emang Kadus. Siap. Kadus. Enak ribuan. Enak ribuan. Enak tadi bungkus cilok kita Pak Kadus. Hari budak karelo. Nah, aing mah tadi teu nitah meuli cilok ieu. Kapan Pak Lurah geus sebut halo? Nya. Astagfirullahaladzim. Aing dugi ieu mah bandar. Panas-panas tingku airnya. Enak lah. Nyokap. Aing minuman jadi hayang kibae eta teh yeuh. Nangki aing hayang kieu. Urang heula teh palahan geus teh kuat. Yang minuman sabaraha hiji? Buatkeun. Kayak nyusul tuh. Urang heula. Lah urang heula geus kuat bisa ka bayar pa yeuh. Urang heula ge sampun. Kuat lah. Oh, jiga heula. Urang nanya, ieu wayah na imah anjir. Muarora bale sertifikat. Pak. Sok ka dulu. Pak, numpang kernya bayarna. Sok. Geus, Con. Geus, Ton. Ya. Gerian Pak Kadus bayar sana ku Pak Kadus. Siap. Pak, bagasinya. Sok. Pakai bayar berhubungan, Pak. Sok. Bisa. Bener, Pak. Sok. Sok kosong. Long euy, sabaraha RT? Entah ngompol unggul. Ompol mah nya modal sakedeung. Ya, terus 2000 lain. 2000. Pan 2000 kali opat. Opat. Itu tadi nyedakeun ka Pak Kadus. Udah kudu sampo. Jadi sabaraha tuh kabehna? Janten 8.000-an. 8.000. Nya. Udah aredan aing katempuhan kudu maknya eta piraki kudu mayar eta ku Pak Kadus. Dasar budak kudu sampo ka 10 pulangan 2000. Lah, pulangna sok kana ngopolkeun di bae bakal ngisingkeun. Lah moal urang teu hayang ge teu hayang modal. Budak karelo tukang WC karelo. Aing goblok.